Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun hiji cariyos kumargi eta episode si Injuk Kawung tos ditamatkeun ku penulisna atuh urang baris medar episode anu kedua. Ieu cariyos nu baris kapedangkeun ayeuna masih aya patula patalina atanapi masih nyambung dina episode si Injuk Kawung. Oge aya sababaraha tokoh anu enggal anu dipedar dina ieu cariyos. Naskahna masih ditulis ku Mang Giok dupi cariyos anu baris kapedar dina episode Kapahung di Jungkrang Sumur. Kumaha gasugri pamirsa, ieu cariyos salajengna mangga Bandungan ieu dongeng karangan Mang Giok dina episode Kapahung di Jungkrang Sumur. Syukur atuh Incu. Kaulah katut sapangeus ieu patapan ngarasa pungah tur taregreg. Hatur nuhun aya hatur nuhun. Nanging punten ieu teh bade dibujang enggal wae. Nah aya pikir saon naon talira sadayana dungkap ka ieu patapan nubatan sakieu. Nah cunduk diutus ratu atawa datang atas parentah raja. Duh, hatur nuhun sepuh. Simkuring sadayana parantos gesik ditampi enggal dipariksa. Nanging sateu acan abdi balakan nerangkeun naon anu janten tujuan abdi sapara kanca. Nepikeun heula sun. Wasta simkuring teh pun marugul senapati kerajaan Sunda. Nuhun tos diwanohkeun senapati. Teras yeuna opatan katalahna Kirangga Denawa. Nu ieu Ki Damar Wulu, nu ieu Maangga Desata, katut ieu tah Ki Durgalapati. Anu sadayana oge parasina teh kerajaan Sunda nun. Nuhun parantos diwanohkeun senapati. Aya sababaraha perkawis anu bade didugikeun ka sadira yang sepuh. Mangga disebatkeun bae teh kedah asa-asa senapati. Hatur nuhun cun. Saperkawis simkuring teh saja ngadugikeun salam karahayuan ti Sang Prabu. Katampi ku asta kali senapati. Terus perkara nu kadua kumaha? Atuh perkawis nu kadua simkuring saja ngadugikeun ieu maksad. Anu mana inyana nawisandana kangge pamugaran ieu patapan. Maksudna ieu patapan teh supados langkung waweg tur tak kuat lah. Sajajar sareng patapan-patapan nu sanesna nu aya di wilayah Sundapura. Utan kitu senapati. Daresun. Samali inyana tos nyiapkeun para undagi katut padamelna 100 patung suci sareng simbol-simbol keagamaan. Sadayana tos disiapkeun ku Sang Prabu Dharmaraja.
Sang Resi Guru katinggal unggut-unggutan. Mung bae taya riuk anu gambar dina pamenteunna naha bunga atawa sabalikna. Terus terang, kaula ngarasa bunga tur taregreg ku kahadean ti Sang Prabu. Tapi naon hartina keagungan sareng kamewahan keur hiji patapan anu ukur mantengkeun diri kahiyang agung. Janten jelasna kumaha sepuh. Pikeun danget ayeuna langkung sae sagala waragad ti Sang Prabu teh disalurkeun bae ka rahayat anu leuwih ngabutuhkeunana. Janten salira nolak kana kasayan Sang Prabu. Ih, lain kitu incu. Mung bae dina danget ayeuna mah patapan kaula tacan ngabutuhkeunana. Katembong Senapati Marugul ngarahu, semunu kuciwa. Saur Kanjeng Prabu, kamungkinan ageng salira baris nolak ieu kasayan. Kiwari memang buktos. Hampura kaula Senapati. Tapi mudah-mudahan kapayuna kaula bisa narima ieu kahadean. Ditungtungan ku sungkem pinuh ku rasa hormat. Pinuh ku rasa hormat kana kahadean Sang Prabu Dharmaraja. Sang Senapati Marugul ukur malesungkem ditungtungan ku ngareret ka salah saurang bawahanana nu nelah Ki Damar Wulung. Nu disarahan unggek terus ngaluarkeun hiji gulungan kertas nu dijieun dina kulit kai. Sepuh, kalina tina wiskeun kasayan, nanging sim kuring masih kena aya perkawis anu kedah didukikeun ka salira. Perkara naon Senapati? Sim kuring bade ngiring nempelkeun gambar dua buronan kerajaan. Buronan? Leresun. Manawi teu janten mata kaabotan ka salira resi. Teu masalah Senapati. Nyepek teh teuing. Hatur nuhun Sun, hatur nuhun. Ceuk Ki Marugul kituna teh bari ngasongkeun gambar ka Ki Pulung. Harita keneh eta gambar ku Ki Pulung ditampanan laju diasongkeun ka Resi Guru Jala Ujung. Sedeng teh eta kadenge Sang Senapati Marugul cumarita deui. Perjoge ka uninga. Ieu buronan teh jumlahna 2 urang. Upami nu hiji mah katelahna Ki Anjali dina yuswa 40 tahun. Sedang nu hiji deui mamurang kalih anu nelah Angka Wijaya. Yuswana paling 11 tahunan. Kudu ditempelkeun ieu daun luang, mudah-mudahan di antara para pengunjung aya nu ningaeun kana ieu buronan sarta keur samasihan laporan ka pihak kerajaan. Upami kitu carana, heug Senapati. Ieu gambar ku kaula baris dipasangkeun di Nagapura Patapaan. Hatur nuhun Eyang, hatur nuhun Eyang sepuh. Teh kudu sungkan Senapati. Upami kitu, abdi sadaya saja pamit bae Sun. Har, nah moal ngendong heula. Kapan sidik di luar parantos medam sakedap pribadi magrib? Saur Sang Resi Guru bari rutret kanu limaan. Hatur nuhun ku pangangkeunna Sun. Nanging sanes nami pangasih. Mung bae masih kena seueur bujangan ieu teh. Utamina nyebarkeun ieu gambar sanggan ieu buronan teh tere kacang kalak. Mudah-mudahan naon anu ditugaskeun ku Sang Prabu sing enggal teh nekanan Senapati. Hatur nuhun sepuh, hatur nuhun. Harita keneh Senapati Marugul amitan atuh geus kitu mah ngan bral bae mulang dijajabkeun nepi ka palebah kaca-kaca. Saat ditinggalkeun anakku Senapati Marugul Eyang Resi Jala Ujung langsung nyauran Angka Wijaya. Atuh harita keneh oge Angka Wijaya jeung Ratna Inten ting seleundeuk langsung calik mendeko payuneun Sang Resi Jala Ujung. Malah kadenge Angka Wijaya nu umurna karek 11 tahunan teh langsung tumanya ti poho adab kanu jadi guru. Dilakonan nyatana bari sungkem. Pangapunten Guru. Nah aya pikir sanaon nu mawi salira nyangkir abdi? Kieu Raden. Peryoge ku hidup ka uninga.
Bieu ka dia aya pihak kerajaan anu tegugur teu angin hayang mugar ieu patapan. Kudu leuwih alus tertohaga. Baruk, kutan kitu Rama Guru. Tapi ama sadar, kadatangan maranehna sabenerna ngandung maksud anu tangtu. Sanyata nama hungku nalungtik kaayaan Raden. Malah bukti manehna menta sangkan masang 2 gambar buronan di kaca-kaca patapan. Tah ieu gambarna. Saur Eyang Resi Jala Ujung ditungtungan ku nembongkeun gambar ka Angka Wijaya katut anakna, nyata Ratna Inten. Ulu, geningan bet nyeples raresi kakang ama? Ceuk Ratna Inten heran. Ama, nah laras si kakang buronan teh? Kanyataan anak itu Nyimas. Tapi si Raden ukur korban kata adilan, sasat ketempuhan buntut mau. Nah aku mah kitu amat lalakona teh. Dina waktuna ku amak ke dibejakeunnya. Dina kaayaan seperti kieu asana hidup masih can bisa matakeunana. Mohon ama, mangga. Rama Guru, salajengna abdi teh kedah kumaha? Diseret ayana ka hareup. Hidup duaan ulah jarauh teuing ninggalkeun ieu patapaan. Bisi aya mata-mata jeung aya nu ngintip-ngintip ka diri hidup. Unjuk sumangga Rama Guru, abdi janji sejak tumut kana sagala piwuruk salira Rama Guru. Nuhun Kasep, nuhun. Ama, Ngadadak Ratna Inten cumarita. nah teh langkung sae musuh-musuh urang teh dilawanan. Abdi yakin ku kahebatan ilmu nu ku ama sareng Aki Pulung kacangking, pihak lawan bakal tiasa dilumpuhkeun. Sanajan kitu Nyimas, ama teu hayang nyen pacogregan jeung pihak mana bae oge. Sabisa-bisa mumusuhan disingkahan bae. Sabab sakali urang nyen kagorengan, bakal hese pikeun dibeberes deui. Tapi ku sikap urang sadayana kieu, inggis maranehna nganggep yen urang sadayana lemah ama. Eyang Resi Jala Ujung ukur gumujeng bari ngusap-ngusap janggota anu tos cabut mut bodas. Ratna Inten teu nyarita deui ngan kabireungeus sorot panonna semu hurung. Bangun anu teu sapagodo sareng sikap anu jadi ramana. Saterusna Eyang Resi ngagelendut mapatahan. Utamana nitik beratkeun sangkan bisa ngadalikeun emosi jeung kasabaran. Najan kumaha putra muridna masih kacida pisan hejona, butuh luang jeung pangalaman panjang enggoning nyang hareupan galurana kahirupan di alam pawenangan. Di luhur langit mimiti poek, mega hideung geus ngadingding tanda beurang tereh kaganti ku wanci peuting. Di mana me satengahna kahirupan dunya reureuhna dina sagala kagiatan anu nguras tanaga jeung pikiran. Saminggu 2 minggu taya kajadian naon. Nya sakitu lilana Angka Wijaya jeung Ratna Inten teu wani ulin jauh. Ngagugu kana pangwadi Eyang Resi. Sangkan jati dirina tetap aman aya dina panang tayungan patapan Leburaga. Ki Pulung oge katut sababaraha pakacar sejena. Terus ngalingling nalingakeun jalma-jalma nu dianggap asing tur nyurigakeun. Pon kitu deui para warga jeung rahayat anu ngadon menta tirta suci keur kaberkahan teu luput dina paniten bisi aya telik sandi karajaan anu ngadon ngamata-mata ka patapaan Lemburaga. Ceg nepi ka 2 tahun kaayaan tetap aman eueuh kejadian naon-naon. Nya sakitu lilana Angka Wijaya tuluy-tuluyan menang panggembleng ti Eyang Jala Ujung, boh lahirna boh batina.
rupa-rupa ilmu pangaweruh terus diteleman ti mimiti rupa-rupa ilmu silatuk nepi ka ilmu karohanian. Nu dipalar Angka Wijaya masagi luar jero, siap narima rupa-rupa galurana kahirupan di bangsa datang. Kocap dina hiji poe sanggeus kaayaan cukup aman, sang resi guru nyauran badegana utamana nyatana Kipulung tea, nalengteng kaayaan di luarin patapan katut sabuderenana. Kumaha Pulung, kaayaan di luarin patapan. Nah teu aya anu matak nyurigakeun, pang-pangna pihak kerajaan anu ngadon nyamur nalingakeun si Raden. Numutkeun paningal sim abdi mah taya sun. Di luar teh aya nyurigakeun. Ukur nu ngadon ngalasuluh we. Sareng sababaraha urang warga di sabudeureun suku gunung anu nyungkeun tirta suci kangge kaberkahan kahirupanana sun. Kitu oge sim kuring tas apal saha-sahana. Syukur atuh ari taya nu nyurigakeun mah. Tapi najan kitu waspada tetep kudu Pulung. Tangdos bae sun, tangdos bae. Mali dugikeun ka kiwari oge sababaraha urang pakacari mah masih keneh nalingakeun kaayaan di luar. Eyang resi katinggal unggut-unggutan katangan sugema ku tindakan para pakacarna anu saratia. Lain kuna naon. Geus sababaraha kali si Nyimas jeung si Raden menta idin hayang liar ka nu rada anggang. Nya sakitu kalina aku kaula can dibere idin. Sabab naon? Sabab bisi kalah kajadi mata, boh keur si Raden, boh kitu deui keur kalumangsungan patapan urang. Nyakseni sun, nyakseni. Namin oge nonoman. Tanggung atuh bulan. Keur mujina murag bulu bitis. Nu matak eta Pulung. Urang salaku kolotna kudu mampuh ngaping jeung ngajaring budak nu keur meujeuh ngagedur dina sagala hal. Nyakseni nun, nyakseni. Oh nya, di mana ayeuna barudak? Tadi mah nuju latihan kene sun, di luhureun alang-alang sareng kebon kaso. Coba teh angku Andika Pulung, titah maranehna nyang hareup ka kaula. Unjuk sumang sun, unjuk sumangga. Ceuk Pulung ditungtungan ku sungkem geus kitu guragi rumiang sejang ngalaksanakeun parentah sang resi. Nu dijugjug tonggoheun patapan di mana tadi Ratna Inten katut Angka Wijaya keur ngasakeun elmu sirna bobot. Nyaan bae harita oge masih kasampak doarana keur metakeun elmu sirna bobot luhureun rurungkunan kaso nu ngagegeg tur ngajejembrung. Sanajan pucuk kaso masih pating pelenod tapi dua anana teu nepikeun kating gurubag kana lemah. Di dia bisa kauji nepi ka mana tingkat ilmu pangenteng badan ieu dua nonoman. Anu sok sanajan tacan nepi ka tahapan sampurna, tapi ari keur lumpat-lumpat gancang bae mah maranehna geus bisa ngudag mencek kabur. Pikeun sawatara kedapan Aki Pulung ukur ngabandungan anu keur het latihan. Nu katembong silih serang ngagunakeun jurus-jurus silat anu sabenerna mah pibahayaeun wungkul. Sabab lamun keuna geus bisa dipastikeun bakal binasa. Sakurang-kurangna tatu anu kacida pernana. Lamun kaparangan aya nu nempo di tempat anu rada anggang ieu dua jirim pamuda jeung pamudi teh saliwat mas siga dua manuk nu keur silih sambat. Kakayangkangan dina pupucukan bari setiap gempuranana toleh ngaluarkeun angin samberan. Nu geus cukup ngiberkeun pucuk eurih nu pareng katebakna. Mireungeun kaayaan sarupa kitu Ki Pulung unggut-unggutan, jauh jeroeun hatena muji ku kacepetan cara diajar dua nonoman. Pang-pang nama si budak lalaki nulah Angka Wijaya. Pikeun sakadapan Ki Pulung tacan wani ngaganggu, kakara sanggeus duanana ting jorela taluncatan kana lemah manehna nyampeurkeun. Aya naon Ki Pulung? Ceuk Ratna Inten anu ayeuna mah umurna geus 13 taun. Atuh beuki katembong bae kageulisanana.
Awakna mimiti tembong lingsigna, dada jeung cangkengna menilengkeh matak moho anu nempo. Mun dina kembang mah keur mejihna mangkak ligat. Aya wartos pikabingaheun Den. Pikabungaheun kumaha? Pikabungaheun kumaha ki? Angka Wijaya milu mairan. Awakna beuki dedeg umurna oge geus 15 tahunan. Manehna oge beuki tembong ka kasepanana persis kang Gilang pisan. Teka ope nanya toko kasep cabai masak kayang kacanda kasep kasugri pamirsa ya. Angkat orang teraskeun ah. Mangga baik, geura sumpingan eyang jala ujung. Ratna Inten jeung Angka Wijaya sirih reret geus kitu siga nu di komando. Tuluy ting belesat lalumpatan ninggalkeun ki pulung. Loba tiga godeg. Najan kitu teu burung imut bari ngalenggahkeun sukuna kalawan pancek. Uguh bae lain deui Angka Wijaya jeung rarang bari sarungkem. Tepi kamu munggang hiji pasir anu tadi dituduhkeun teh. Tuh Kang, lembur tadi dia. Tuh, tas katingal di oge Kang lemburna. Ceuk Ratna Inten bari nunjuk ka landeuh. Angka Wijaya teu nembal. Ngan aya nu aneh poe eta didukuh mancil teh bet karasa tiiseun. Padahal Ratna Inten jeung Angka Wijaya geus asup ka jero lembur. Ngan bae di palebah hiji imah ka tembong aya sebubuhan jalma keur ngagimbung. Sawarehna rangtung diburuan, sawareh deui ngaliud di tepas hiji imah bari ting ketowis ngobrol bangun daria. Kabeneran di dinya oge aya jalma anu rek dianjangan nyaeta Mang Sarbini. Mamang, aya naon Mamang? Ceuk Ratna Inten bari rutret ka ditu ka dieu. Pamungkas neuteup Mang Sarbini nu kontan ngareret. Nu ditanya teu buru-buru nembalan anggur neuteup heula ka Ratna Inten. Budak awewe nu paling banter umurna 13 tahun teh, tapi geus katembong sing setur taluis. Ieu teh Mohon Mang, abdi teh Ratna Inten. uluh menutos rumaja kieu. Teras ari ieu sahan Den? Rencangan sapaguron abdi Mang. Walon Ratna Inten sakalian ngawanohkeun Angka Wijaya ka si Mamang. Oh, janten ki sepote teh ngangkat murid deui meureunnya. Laras Mang. Saya tuh. Mudah-mudahan banyak kapayuna sing muncul jalmi-jalmi nu sapertos rama salira. Purah ditulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Mohon Mang. Mudah-mudahan we tina kanannya. Nanging ieu teh aya naon Mang berseur jalmi kieu? Nah aya nu kapapaten. Ceuk Ratna Inten bari nuduhkeun ka jalma nu ngagimbung ku leungeunna. Ih, da nyanan Den. Leres pisan teu lepat teh. Saha nu kapapaten teh Mang? Kacilakaan atau napi teu dah Mang heula? Ratna Inten terus nalengteng sabab manehna yakin di lembur Citangtu di lembur ieu tangtu aya hal anu teu beres. Nu mawin Den putrana Ki Bidin maot ngedadak. Ari nu jadi tukang lantaranna mah aya masih tanda tanya orang dia teh naon. Margi layona ka pendak sisieun balungan beri dikena kayaan remuk satulang sandi. Baruk, moal mandi gulung ora sanca gede gitu Mamang? Tadi nama si Erun yang kitu Den. Mung tua kampung ngagaduhan pamandak sejen. Syaur anjeunna mustahil. Mun anana gorowong Den. Siga tilas anu nyok cerok. Baruk Angka Wijaya Ratna Inten ngagarebeg malah harita oge Angka Wijaya mah langsung mairan. Saupami kitu sanes orai Mang. Kunaon atuh kira-kirana nya Mamang? Nyaduka Den. Malihnya ieu pisan nuju ditalung ti ku tua kampung saparakanca teh. Eta tah.
Sabot Mang Sarbini cecarita kitu ari nu uras-urus layon di jero imah mah geus rarengse. Malah kabireung sababaraha urang jalma ngagotong cikrak. Di antarana aya hiji Baya nu maot teh dari mungguhing ruh atawa sukmana mah tetep nyang hareup ka Sunan Ambu. Mangga. Ceuk hadirin saur manuk. Tapi keur kitu teh cung hiji jalma ngacung. Tapi patua geus aya 3 budak tanggung maot teu pupukuh. Kahiji budak Kirudinta, kadua budakna Ambu Sulih. Sarta katiluna nya ayeuna pisan ye, budak Kibidin. Cing. Nah teu leuwih alus ngogan wiku atawa puun. Sangkan ye lembur teh leupas tina mara bahaya. Bener patua, saya memang aya korban sejen. Leuwih hade urang kudu buru-buru nyokot tindakan. Satuju. Baturna langsung ranyong nganyakeun. Sarerea tenang. Ceuk tua kampung bari ngacungkeun kadua leungeunna ka luhur. Sabenerna Gusti kamari mula kaula ngabade mikeun ieu masalah. Ngan tan buru kalaksanakeun sabab musibah kajadian manten. Naon darancang tua kampung? Heueuh saperti lu kau ku arin deka dipihareup. Satadina poe ieu teh kaula jeung nu sejenna rek neang puun cikahuripan. Malah anu rek miangna oge, moal si itu moal si eta tapi kaula sorangan. Ngan teu kuhan teu Rajapati kajadian manten. Lamun kitu eta rencana teh kudu dilaksanakeun batua. Atuh tangtu bae kitu. Radikam ngan wayahna layon si Madi urang kurabkeun heula. Ke sabada ngurabkeun kaula rek miang poe ieu keneh. Nyari kitu nama atuh batua kuring satuju. Satuju kuring oge. Satuju lah. Deui hadirin gandeng malah geus kitu mah ngan bring bae sarerea teh arindit muru ka astana gede. Sapaparat jalan kadenge jalma ting gerendeng ngadon ngadunga. Nu dipiharep jiwa si Madi bisa tenang sarta cunduk ka payunan Sunan Ambu. Ujang Nyai, dekantun heula atunya. Mamang bade milu jajab heula ka astana gede. Atawa Sujang sarengnya bade ngiring ngurabkeun layon. Ah moal Mang, tur nuhun. Keun bae abdi mah bade nungguan di bumi. Nya mangga atuh Den. Da kaleresan si bibi mah raya di bumi. Malah si Uhin oge teu ka mana-mana. Ratna inten unggeuk ari si Mamang tuluy ngaleos nyusul nu ngabring, nu harita kaciri geus rada anggang. Malah nu ngagotong cikrak mah geus teu katingali kahalangan ku rarambu jalan. Ayo Kang, orang kabumina Mang Sarbini. Wong ieu urang endong didinya. Mangga Nyi Mas, mangga. Tapi na moal mata ngaganggu. Atunya moal tuh Kang. Dua nana terus lempang muru ka jero lembur. Mapai-mapai jalan rondaan nu kencak katuhuna pakarangan imah nu hegar turaresi. Ngan aya nu aneh di buruan imah kaayaan sarepi taya budak nu ulin pon kitu deui ditepas, taya jalma nu ngadaweung ngadu bako. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng. Urang teraskeun deui hanca dongengna enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan pamit. Wilujeng kantun permios.